Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Dinten ieu urang diajar bahasa Sunda pangajaran 7 miara barang jeung mikanyaah sasatoan katut tatangkalan. Sateuacan diajar urang sarerea maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku paketna halaman 100. Rasa mikanyaah. Mikanyaah kana barang disebutna apik. Apik kana barang bakal awet kapakena. Make barang kudu luyu jeung gunana. Sabada make diteundeun deui kana tempatna. Barang-barang nu kalotor kudu diberesihan. Teu ngabeda-beda kana barang, boh murah, boh nu mahal. Menyayangi barang disebutnya apik. Apik terhadap barang-barang akan membuat barang-barangnya awet. Menggunakan barang harus sesuai dengan kegunaannya. Setelah menggunakannya, ditaruh lagi di tempatnya. Barang-barang yang kotor harus dibersihkan. Tidak membedakan barang, baik itu barang murah maupun barang yang mahal. Salian apik kana barang, urang kudu mikanyaah sasatoan. Komo deui kasato nu dipiara unggal poe kudu diparaban. Kandangna dibersihan. Sasatoan nu ngahaja dipiara loba mangpaatna pikeun manusa. Bisa diarah dagingna, endogna, atawa tanagana. Selain harus menjaga barang, kita juga harus menyayangi hewan. Apalagi hewan yang dipelihara harus diberi makan, kandangnya dibersihkan. Hewan yang sengaja dipelihara banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Bisa dimakan dagingnya, telurnya, atau dimanfaatkan tenaganya. Iwal ti mikanyaah sasatoan, tutuahan oge kudu dipikanyaah lantaran sarua jeung sasatoan mangpaatna keur manusa loba. Tutuahan nu ngahaja dipiara ngahasilkeun rupa-rupa bahan kadaharan tina buahna atawa tina daunna. Selain menyayangi hewan, tanaman juga harus disayangi karena sama dengan hewan. Manfaatnya banyak sekali untuk manusia. Tanaman yang sengaja dipelihara menghasilkan banyak manfaatnya berupa makanan, baik dari buahnya ataupun dari daunnya. Kita buka halaman 101 ya. Prakelengkepan kalimah di handap. Lengkapi kalimah di bawah ini sesuai dengan teks yang tadi sudah dibaca. A. Mikanyaah kana barang disebutna menyayangi barang disebutnya apik. Dina ngagunakeun barang kudu saluyu jeung dalam menggunakan barang harus sesuai dengan gunana atau kegunaannya. Barang kotor kudu gancang, barang yang kotor harus segera dibersihkan. Unggal poe sasatoan kudu setiap hari, hewan harus selalu diparaban atau diberi makan. Kandang sato piaraan kudu, kandang hewan peliharaan harus dibersihan. Sasatoan gede titik-titik ka manusa. Mangpaatna. Tutuahan anu diala buahna nyaeta tanaman yang dimanfaatkan buahnya. Contohnya apel, anggur, cau, dan masih banyak lagi. Tutuahan anu diala daunna nyaeta bayam, kangkung, katuk, dan masih banyak lagi ya.
Silahkan dikerjakan, diisi di buku paketnya halaman 101. Selanjutnya, halaman 103 sampai 104 ada gambar-gambar hewan dan suara-suaranya. Prak pasangkan gambar kana suarana, pasangkan gambar-gambarnya dengan suaranya yang sesuai. Yang pertama burung, suaranya ya kukruk. Yang kedua kucing, suaranya meong. Yang ketiga bebek, suaranya ya wek wek wek. Yang keempat kambing, suaranya mbe. Yang kelima cicak, suaranya ya cek 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 cek. Tuh ya. Ya, ditarik garis ya. Nah, halaman 105. Prak pasangkan gambar bagian tutuahan kana ngarana. Jadi kita tarik garis lagi. Ada gambar-gambarnya dan namanya. Yang pertama ya daun. Yang kedua buah. Yang ketiga kembang atau bunga. Yang keempat akar. Yang kelima terakhir dahan atau regang. Ya, kerjakan ya di buku paketnya. Hatur nuhun, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.